tos ngan rata-rata gitu BPKB aya SNK atau aya nanti vario aya mah nya nu ieu nu di bawah-bawah gitu tapi 5 juta mah meunang. tapi nu kaliwat nya Tinggal orang nguruskan paling misalkan dia 1 juta lah taruh tanah atau 1,5 juta. Oh ngundangna kitu. Rata-rata jelema ayeuna lalieur daripada modal urang daripada aya misalkan diuruskan pajak urang jang sakola eueuh. Kalau ngomel oge loba nu kitu boro-boro jang bayar pajak cara jang dari sapopoe ge menang 50 60 ribu Teu mahi nya. heeh Eta papangna. lain